Saksikan terus Balada Osagi di episode ketiga hanya di channel Soleh Vlog. Are kamarana euy. Ekna si Dikman ari mana nempat teu? Adi ngopi heula. Asal ka mana? Kan biasa lagi jeung mana euy wae. Bieu teh ditelepon si Jito rek gawe cenah mah. Gawe ka mana cenah euy? Rek jadi pelawat cenah mah. Oh, jadi si Popeye. Meni disarukan si Popeye sama. Ngasaan kopi lah. Terus sok tah. Tuh nya dan ulin jeung aing mah moal susah kayak kopi ge. Heuh bener euy. Rek naon ieu teh? Nanyakeun Mang Dikman teh. Ya perlu Waduh, kemana mengukuring? Kan kamar teh aya caricing didinya singgaran tuh. Nah, ayeuna jadi eueuh. Cilaka. Nu ngala ieu mah curi teh. Ih, rugi aing meuli samaha-mahal ari ayeuna aya nu mau. Aduh, Gusti, aing meuli baso bahe. Ieu satedeung kebenaran pisan bieu mau diomongkeun panjang huntu namanya Dik. Ngomongin apa kamu teh Juher? Ieu si Badar perlu cenah. Aya keperluan apa kamu teh Dar sama jelema beunghar? Kieu Dik, inget keneh teh bareto maneh meuli doma Oh iya, ingat hari kitu. pan sawareh deui acan. Hah? Orang kaya boga hutang. Diam kamu ya. Kesini Syadar. Denge ya Badar ku kamu kalau nagih duit teh jangan hareupeun jelema banyak. Malu nyaho pan aing teh jelema beunghar. Paham maneh? Oh nya Dik ngapura. Minggeus ya. Sekarang gua tinggal duit sakit heula we. Tar ku gua dulu nasin. Waduh pirakungan kur 11.500 kan kabehna ge 500.000. Ari kamu mau tampak gak? Aduh Dik sing karunya di imah pamajikan tebogan beas. Itu mah urusan kamu, lain urusan gua. Paham? Oh nya atuh. Bayar tuh bayar. Orang-orang tara boga duit, jangan ikut campur ya. Ya urusan gua. Ngaku orang kaya, hutang teu kabayar. Orang kaya monyet, jelema beunghar kulamunan. Goblok sama menghina ka gua. Awas kamu ya. Wah kebeneran papangi. Ada apa, ada? Panyokotkeun suluh jig. Hah? Apa? Suluh? Emangna gua tukang suluh? Wayahna euy dewe keur meuleum bata. Dapak, dengarkan ku kamu ya. Kalau nita teh jangan sama gua. Ih, gengsi dong. Masa orang beunghar ngalah suluh.
bokesangnya ho. Ari enggeus kudu kasaha deui dewek nita. Kita aja si Ben Hur, sinang ngalah suluh. Pan si Ben Hur mah supirna Pak Mandor Iud. Ari kamu udah pak, kan banyak supir suluh teh. Si Dino juga supir suluh. Nya eta atuh si Dino teh domana keur ngajuru. Hah? Ngajuru? Ngajuru. Keburu atuh kumaneh. Gak mau ah, nanti saya bararo kesang. Ulu itu si Dikman. Awas ya lamun minjam duit mau dibere ku dewek. Orang Beunghar mah gak pernah pinjam duit teh dapat. Naon? Can pernah unjam-injem. Hutang kamari ge can dibayar sia. Nya atuh baru sakitu mah jangan diingat-ingat. Heuglah, tapi awas mun minjem deui mah hayang mere. Jangan begitu dong Dap. Kita kan teman. Kumaha maneh we lah. Uluh, itu si Dapak sok punungan gitu. Kenapa kamu lompatan sob? Kayak ada udag-udag maling we. Ari si Akang batur ke kawer besok ngalawak. Ngalawak apa ari aing? Eta we biok. Cek Akang kosong di udag-udag maling. Aya ge maling nu di udag-udag mah. Ya. Maksud gua teh kayak udag-udag anjing. Tah mun eta kaharti. Salah sedikit gana naon atuh sob. Eta kenapa kamu lari-lari? Mangu Kang, mangu. Uluh itu si Sopo. Kamu teh di udag-udag manggu. Montong ngalawak atuh Kang. Kenapa atuh? Mangu Kang, aya nu maok. Aya nu mau? Kang. Wah, kayaknya teh badog eta mah. Tong sok ngalawak atuh Kang. Karunya amat kamu teh sob. Ya sudah, jangan sedih. Sudah begitu nasibnya meureun. Aya nama kieu we Kang. Wing marek dicokot di eta duit teh. Wayahna keur modal usaha. Ish, tidak bisa begitu dong sob. Lagian duitnya juga sudah teu aya. Jadi kamanakeun Kang? Sudah dipahugiin kakak bogoh saya. Kabogoh Akang saha kitu? Wah, banyak sob kabogoh gua mah. Unggal belokan oge aya. Aduh, iya playboy cap cangcut butut. Si koplo sembarangan saja kalau ngomong teh. Sekarang mah kieu sob. Kumaha Kang? Eta badog kita teangan. Wah, bener Kang. Ayulah. Kenal mang bobogohan didinya. Benyit borok lu. Nyingkas ya, jangan peperedeun urusan jelema Beunghar. Init. Lah, nyaho urang ge mangunaya nu maoknya. Nyawa di mana maneh Jang? Pan bieu ngadengekeun. Udah syah, init. Urang ge nyaho mang nu maokna. Nyawa di mana maneh Jang? Mangumang dikpan mah di alana ge kumang kucuk jeung babaturanna duaan. Hah? Bener maneh Jang? Benar mang, pan keur ngaranna kurang diintip. Wah, berarti mangunu tadi dijual ku si kucuk teh mangukuring. Awas ya di tangan. Nun Jang, ulin dijig. Oh, pantesan tadi teh sob, mereka itu membawa karung. Pas gua tanya, isinya tai kebo, pakai jeng mau ditaplokin ke muka gua lagi. Padahal manggu kamu sob. Ayo kita teangan jelema pengangguran dan tara boga duit itu. Barusan mah lagi di itu ngariung. Ayo sob. Wah, itu sob mereka. Ayo sampeurkeun. Bangsat. Mangu anu dijual ku sararia teh, mangu saha sia? Ayo ngaku. Mangu ini uing, Mang. Ampun Mang, ampun. Sebenarnya mah eta mangu teh mana ngalah di kolotna Mang Dikman. Ari sia kalau kang aku beleguk. Lain Mang eta mah ini uing, Mang. Ah budak dua eta Mang bangsatna, urang mah teh pipileun ah. Sarua sia ge bangsat. Kontong kabur sia jurig. Bangsat. Mau lompat ke mana sih ya? Jelema tar boga duit. Ampun Mang Dikman, ampun Mang. Ayo sia, diudak sampai ujung dunia juga.
Bedus teh. Kemana lompat nak? Aduh. Awas ya. Gimana sob, benang nggak? Puguh leungit. Masa si Cabrik bisa leungit? Maksud teh leungiteun tapak teuing ka mana mengkolna. Sudah sob, jangan salempang. Pencarian cancel saja. Dah rek diteangan. Kamu hayang nggak eta duit modal usaha kembali lagi? Ya hayang atuh Kang. Makanya dengarkan heula saran gua. Kumaha atuh Kang? Begini sob, aya nama kita laporin saja mereka itu. Laporkeun ka saha Kang? Ari kamu sopo, ka ketua pemuda tuh. Wah, ide good dah. Hayu, sekarang mah ke imahnya Pademang. Oh ya kieu mah eueuh atuh Kang, panjaga di pabrik. Aya, tadi gua nenyo dia. Ya hayu atuh ari aya mah. Hayu. Wah, geus eueuh nih. Sopo bodoh amat ari maneh. Kitu tah gaul wae jeung si Dikman teh kabawa-bawa bodoh. Kamu hilap, saksikan terus. Saksikan terus. Halo semua, saksikan terus ya. Hai guys, saksikan terus ya. Nah, sekarang pemirsa didampingi sama produser film ini. Ini nih produsernya nih. Ya, mantap. Action. Wah, ide good dah. Hayu, sekarang mah ke imahnya Pademang. Oh ya kieu mah eueuh atuh Kang, panjaga di pabrik. Sia, mau ke Marana. Action. Bangsat. Bangu anu di jarwal. Aduh, iya playboy.